ari ayeuna. Ya. Mulai detik ayeuna. Mohon. Aa. Ulah ngadeukeutan Ica deui. Paham teu? Naon sih? Ari maneh penting naha make kudu ngomong kasih Ica urang eka rokok. Hampura apan penting teh meureunnan urang teh ngarokok teh nama samanya kalau jadi ngawadul. Rupan cek urang hareupeun Neng Ica maneh ulah ngomong nanaon. Heeh poho hampura. Poho hampura teh hampura pokona mah. Beda kumaha deui meureun da urang yang ngarokok. Anu penting mah ulah ka kanyan si Umi pan cenah kamari ge. Kitu. Heungan pasti ngambek ke urang Neng Ica na. Deui kumaha tapi si Neng Ica kumaha enak. Ngambek keneh. Teuing da encan panggih deui. Res, bantuan atuh mah mah cicing wae di didinya teh tadi. Mung nyoba tuh teker karesel. Buru atuh. Ame teh beres, bisi kabur sore. Cerit apal teh. Penting teh da. Moal satu baik teh lah buru-buru teh. Ngambek keneh teh ka urang ieu dah. Atuh da urang amak pan ka maneh teh kesel sabarana mah. Hampura atuh dimaafkeun moal. Lamun dimaafkeun urang arek nepikeun sesuatu ka maneh cerit. Aing pokona mah ieu mah impong si Neng Ica jeung si Resti. Naon tah? Asal dimaafkeun lah moal. Naon heula tapi Dimaafkeun lah moal. Kamu kemah janji orang mau lujekeun ka Neng Ica urang mun eka rokok. Kemah susulumputan mek mak di gua deui gitu. Nya. Dimaafkeun moal kira-kira sok. Heuh atuh. Maafan. Maafannya. Tah penting teh kieu cerit. Da aing masang balik teh heula atuh. Penting teh pan balik teh heula nya. Heeh. Teh tah urang teh pan nuturkeun lulumpatan. Teh teh di jalan urang teh nyaritakeun teh ngan maneh kabulu ini teh heula ka guha. Kitu urang teh curang teh. Emang maneh ngomong ke naon? Ngomongkeun kieu. Tahu kita tuh banget nak, tahu banget atau kita tuh. Harpan orang pan. Ada ngamek kene, siapa ngamek kene gitu gini kita. Oh, kudu kumaha tuh banget orang. Rada genah gitu. Emang aya naon penting teh? Penting tuh orang tuh kieu, dengan tanya. Resok. Dia kena, dari deketan tuh, deketannya. Jadi penting teh orang teh tapas balik teh lanya. Tak orang teh pan arek ke warung ada tukang ngarokok teh orang teh nutukeun teh tukang. Ngan orang teh pas arek balik teh ngadeng sesuatu cerit naon antara si Resbi jeung Neng Ica. Jadi kejadian teh bisa kena kitu aing beungeutna. Pan urang ngadengekeun. Oh nya hampura. Jadi jeung Neng Ica teh si Resbi teh paras ya. Cih, ngasek lo dituan. Kesal kunaon maneh teh? Yo ngan geus lah tol baomong antar urang Kemana? Ka jero nyokot suluh. Naon nyokot suluh ka guha? Maneh recep deui soal naon ieu teh? Atunya sora lalai. Soalnya kumaha tuh ka jero deui? Antar yuk. Ayo. Da urang ge bete encan nepi ka handap bete. Kunaon? Hah? Sieun nya pasti. Era sorangan mah. Yuk. Ya. Tak kitu kieu pokona mah kieu ngomongin sama Ica pokona mah. Heeh. Nah gitu. Atuh. Cuacanya alus Teu panas sih. Tapi ya ada pan minum hujan tiba-tiba. Cuacana sok kunta gampang berubah. Hujan panas jadinya. udah musimnya baru Jaga batuk udah. rasanya usung batuk teh.
Tah hadiah. Apa adanya? Bala. Cak, penting teh kunaon mata makan wae. Ditanya makan wae. Cerita atuh sok buru. Gimana? Kan penting geus curhat. Berarti tadi dengekun. Gitu dah, percuma curhat ge kan? Geus lah tong ngomongkeun anu penting. Sok amak-amakan darah tinggi kena. Saya nama menikmati pemandangan di dieu. Sejuk. Siga aku cerita itu. Orang garawan ya. Naon maneh teh? Cicing. Pokoknya mah aya hal penting anu kudu diomongkeun ke aku cerita. Aku cerita. Dibuat teh loba ieu. Saya keruan. Sa? Neng Ica. Mana? Aduh, berarti buang. Heueuh nya. Jika nanti tengah makanya nama. Siga nama henteu, rek disambarkeun mah. Ka dieu. Mana mah tunggal dia nya. Siap. Aing mah. Apa mana milu kacau. Moal janji nama sebaikkan tadinya. Cicingnya di dinya. Tunggal oke. Siap. Moal kemana di mah. Kadenya ulah tadinya. Wah naon deui? Hampura kan Ica kamar urang ngomong supaya gitu. Dah di maklum kuna Ica ge. Tunggal di dinya. Gaya omong keneh. Digolong langsung ini teh kowe mah. Pikiran ku Neng Ica. Wah, jika ada teh Neng Ica teh ka urang teh. Geus henteu amak deui. Alah. Jadi deg-degan abuh gustiin Mang. Neng Ica. Naon tadi yuk? Pan digoroan ku Neng Ica. Dia nggak tuh kasih Ica itu di dinya. Atuh maneh we putri ngarti maneh ka dieu. Atuh jadi pan aa bisa di dinya. Tah, cukup. Cikat jeung si Ica. Neng Ica. Dang di dieu. Maneh mah ka urang teh jiga nu ijid. Lu tobong ngata meneh kitu. Hak asasi atuh. Aku Hah? hak Neng Ica. Gaya hak asasi. Hak asuh anak paling oge. lain. Itu nggak kayak. Cicing maneh di dinya. Arek nang di dieu. Oke. Naon Neng? Asa kutumben. Ica teh aya picarioseun ka aku cerita.
penting banget. Aduh, iya, Adi. aku naon maneh teh. Itu si Ica jeung Aucret jeung si Putri itu teh. Si Ica, Eta si Ica ku teu beunang di bejaan aya budak. Kamari teh di bejaan ku urang teh ulah sina ngadeukeutan di Aucret. Ieu mah balik ku disamberkeun. ih, ka dieu. Ih, naon sih maneh teh? Heh, maneh mah teh mikirnya, mun maneh ka itu, aku cerit engke ka maneh amakeun. Mun ek ngalabrak si Ica, engke dagon sina Aucret teh balik heula, engke ka kadap ukang ka itu labrak. Teh geus kesel teh si Ica teh. Heueuh, engke ngalabrakna jeung abi ka itu, geus nungguan si Ica nang balik ka itu. Geus balik ka dieu. Kitu ngarti teh. Ngarti teh. Cicing kan Awas ditoongan maneh, bisi katempohan maneh teh naong di dieu ih. Bade nyarios naon atuh Neng teh? Amah menikah asara ruas kieu. Ica bari nyarios ka Aa. Nya. Nyarios naon Neng? Mulai hari ayeuna, Nya. mulai detik ayeuna, Muhun. Aa ulah ngadeuketan Ica deui. Paham tuh? Urang salah naon nya? Maek lah. Emang lain jodoh meureunnan.